deka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah dimimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad. Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yuk urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yuk urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu biasa kitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat.